Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun Asep maka langan bagian ka tilunya. Ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan wae janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Sia teh ngeunah-ngeunah wae di dieu jeung ngora tuh tingali lanceuk aing gering eueuh nu ngaruskeun deuleu eueuh nu nguruskeun Rahmat rai Rahmat jadi nafsu nangtung kituna rek nyarekan ka Nyi Ecin tapi ngan sakilat Abah dobling langsung nangtung kituna nyabut pistol tina bilik bajuna sarta ditodongkeun kana tarang Rahmat atuh ngarenjag Rahmat kaget sarta ngangkat dua leungeunna ka luhur bari muringis was-was meureun mun nepi tarangna ditembak tangtu bakal bolong tarangna sarta nyawana ngalayang. Anu sejenna meh bareng kabeh nangtung sarta gentak Nyi Ecin nyarita ka Abah dobling. Tos atuh tos tong main pistol wae Abah pan ulah aya korban jiwa ceuk kipuhu oge. Gamas tuh dah gamas boga minantu bat kitu patut kalakuan teh kadohong percaya jeung nya tujuan kawin ka anak Abah teh sugan we lalaki bener ieu teh apek teh lalaki naon maneh teh aku cinggarong nu kitu teh ceuk Abah dobling kituna bari ngareret ka Nyi Ecin. Muhun Abah pami oge ngarti saha anu teu gemes atuh kajalma model kitu mah jahat sagala rupa si Rahmat teh tapi sabisa-bisa mah Rahmat kudu bisa gancang nantukeun sikep ulah kitu bae bebudakeun Abah. Cek Nyi Ecin bari huntuna kekerot Mang Sueb nuti tadi jempe lantaran asa karagok dina cumarita kadenge hadita maksakeun ngomong hapunten kasadayana hapunten terutama Kajang Rahmat Mang teh rumaos tadina mah moal nyarios ka tuang istri teh moal nanging asa watos Mang teh kena bilih teras janten tanda-tanda nu aya taya rengsena Mang kieu sotenan teh yeuh Jang nyaah ke keluarga Ujang teh nyaah sakali deui omat pisan nya Jang Rahmat ulah bedu ka Mang ulah bedu cek Mang Sueb nyarita semu ngalengis Rahmat tenembalan ukur urat reret nu aya di dinya bari beueus ku Cipanon hate kebek kurasa kabingung kudu kumaha nya pilampaheun. Nya Ki Umar Surti kana kaayaan gancang harita nyarita deui kieu atuh tibatan hayoh bae taya anu bisa nangtukeun sikep ku aki ayeuna dibele we bong bolongan sarta papatah sugan bae kaharti
jeung bisa katarimana kunu aya di dieu tapi ngan ulah ngewa nya ulah bari kitu sok dariuk deui ayeuna mah ngewa kitu peta teh cek Ki Umar nitah diuk ka kabeh sakabeh harita gancang diuk deui urut tempatna pestona ku Abah dobling terus diselapkeun deui dina bilik bajuna harita tur telila Ki Umar ngadenge nyarita kalayan panjang lebar cu marita ana cek dina aturan agama Islam nyandung teh menang dimenangkeun memang tapi eta lamun geus siap sagala rupana jeung bakal adil dina ngarumah tangga oge aya ridho tur ikhlas ti pamajikan nu kolot teu haram nyandung teh teu haram da aya ti nabina eta oge ngan sabalikna mun urang nyandung ku tata cara nu salah kahiji mun salingkuh kaduana ku cara ngabohong teu jujur ngaku bujang atawa ngaku duda ka awewe sejen padahal mah boga anak pamajikan di imah yeuh eta teh dosa kasebutna nganyarikeun hate awewe yeuh ari awewe teh pan apanan sarua jeung indung ari kudu dijaga anu kudu dijaga perasaanana apan urang teh yeuh lalaki kodratna lalaki kudu ngarti kumaha carana ngarumah tangga lain ukur ngandalkeun materi nganapkahan lahir tapi batin oge ulah poho ngan lain nafkah batin bae eta teh aya sabaraha hiji nafkah batin nu ku urang kudu pikanyaho kahiji ngajaga hate dina perasaan pamajikan kadua nafkah batin dina hal tata cara kahirupan nungtun ku jalan anu dipikaridho ku Gusti ulah nepikeun anu geus rungarumah tangga ngarasa rumahku adalah nerakaku ulah tapi kudu rumahku surgaku ungkara jeung pasea cukang lantaranana tina teu kajujuranana atawa salah paham ulah waka nyalahkeun jalma sejen tapi kudu bisa ngoreksi diri tur sadar kana kasalahan sorangan anu jelas geus gagal teu bisa nganapkahan batin ka pamajikan da carana mah teu hese tateh sabab eta kabeh ku perilaku urang salaku pamingpin ngarumah tangga hiji lalaki kudu bener-bener tanggung jawab lain tanggung jawab bae ukur bisa ngabajuan wungkul teu cukup ku kitu bisa nyebeuhkeun beuteng pamajikan atawa pangmelikeun bedak jeung lipen atawa kudu bisa ngajaga perilaku perasaan jeung ngarah rumah tangga teu loba papaseaan jeung salah paham yeuh papariheun urang atuh kana ibadah sejen cantang tu nu sampurna maka we atuh urusan jeung pangeran mah komo jeung tujuan rumah tangga saanyana mah sarua tateh ibadah yeuh ibadah ayeuna khusus keur awewe poma ulah sakali-kali deui nyebutkeun pipisahannya sanajan Allah menangkeun oge tapi eta teh dosa paling gede mun eta alatan perasaan amarah kudu bisa mikir panjang kumaha kahareupna sing sabar ieu ngarumah tangga teh boa ieu teh ujian keur urang nah kukituna jang rahmat sing sadar ieu sing sadar
yen cinta kapapada manusia ulah kalelewihi ulah karena nafsu tapi kudu karena Allah jeung kudu ngarti tata cara ngarumah tangga nu alus lain dapon ngarumah tangga wae ari tanggung jawabna teu nyaho atuh kanyeti wayah nanya sing sabar anjeun oge entong buru ku nafsu aya kereteg hayang pisah ku karak aya masalah jiga kieu tetep kudu salaki anu wenang dina nangtukeun sikep ngahajak Ki Umar panjang lebar cumaritana sabab bari dicampuran saran jeung pepeling jang nuker bingung. Tapi Rahmat can ngartieun naon maksud caritaan Ki Umar harita kalakah nambah ruwet jeung lieur kana sirahna. Kudu kumaha atuh Akang nyayeuna eti kumaha bener-bener bingung nangtukeun sikep. Duh bingung ya teti cek Rahmat ngadon nyarita kitu ka nyeti. Ari Akang nembe pupuhu lembur teh pantos nyarios panjang lebar mamatahan ka urang duaan. Nah tekadangu ku Akang nyaeta kuring mah kurang ngarti aduh eti ngan anu jelas Akang mah tetap salampang ya teh sok inggis nyai ninggalkeun Akang kumaha keh aduh atuh moal Akang moal ninggalkeun Akang abi mah margi nembe nguping eta teh kana sasauran Ki Umar nembe karaos pisan geuning nyerep tiis kana manah abdi sok geura tembongkeun ayeuna mah atuh yen Akang teh lalaki anu pantes disebut pamingpin rumah tangga sanes Akang nu ayeuna teu puguh cepengan cek Jeti miharep salakina nangtukeun sikep. Dikitukeun ku Nyeti Rahmat jadi era sabab rumasa kurang asak dina ngolah pikir salaku lalaki nu sakuduna boga wibawa dina hal ngarumah tangga. Nya Abah Dobling tembong nereyan ciduh mencerong ka Rahmat ngarep-ngarep kaputusan ti minantuna harita. Abah Dobling ngartieun kana caritaan pupuhu lembur tadi matak harita teu timbul deui hareupan ngeunaan rumah tangga nu jadi anak bisa beres roes taya perkara-perkara nu matak ngajadikeun runtagna rumah tangga. Tas dipikir dibulak-balik dibawang diutahkeun nya akhirna kuring boga hiji kaputusan anu hade tur mudah-mudahan bae bisa kaharti ku sarerea jeung biasa katarima ku Nyecin jeung sataacana Akang hampura rumasa geus salah ninggalkeun Nyimae lanceuk Nyai sakaligus pamajikan Akang sarta kaputusan ti diri Akang ayeuna nyaeta kieu yeuh Akang bae arek tanggung jawab ayeuna arek balik ka lembur pikeun ngurus heula Nyimae nu keur gering parna sing nepi ka cager ngan palebah dieu dina nangtukeun sikep atawa pilihan nya manoja mana anu bakal
dipertahankeun ku akang dina ngarumah tangga. Akang erek milih nyeti sabab iwal nyeti hiji-hijina awewe nu geus mere turunan ka akang, tapi hampura lain maksud akang ngahina lumeh lanceuk nyai mandul teu bisa mere turunan ka akang. Cek Rahmat akhirna mere kaputusan nu pasti nu daek teu daek ku Nyi Ecin ditarimakeun kalayan ridho jeung ikhlas. Tapi sanajan ridho jeung ikhlas bisa narima putusan ti Rahmat kitu, angger ari hate mah nyeri jeung nalangsa, malah teu karasa cipanona murubut maseuhan pipi. Ningali kitu Nyi Euis, ku Nyi Euis tonggong Nyi Ecin terus diusapan supaya teu terus wae ngumbar ka sedihna. Bari sorana dumareuda kadenge Nyi Ecin negrakeun eusi hatena. Ari kitu kaputusanna mah heug wae, heug teuing kumaha hadena wae, tapi lanceuk kuring. Tapi lanceuk kuring tingali atuh narima moal kaputusan ti anjeun, ngemplong hate kabeh nu araya di dinya sabab akhirna mah Rahmat mere kaputusan kitu. Tah geuning akhirna Jang Rahmat mere putusan anu pasti sarta jawaban ti Nyi Ecin oge. Tah ayeuna kumaha Ceeti Nyi Eti katut Abah Dobling kumaha sapuk kana kaputusan nembe ti Jang Rahmat. Abi mah sapuk kana kaputusan pun lanceuk, nanging abi teh aya usul sakedik manawi Abah sapuk deui kana kaputusan ti Kang Rahmat nembe. Nyi Eti ngareret ka Abah Dobling nu jadi bapana. Ari Abah mah dang tu sapuk. Atoh deui Nyai. Berarti Nyai mah moal jadi randa, moal tulus jadi randana ge. Ngan atuh rek usul naon Nyai teh sabenerna sok geura sebutkeun we ka Abah ka dieu. Ngarah nu sejen pada nyaho kabeh, cek Abah Dobling kituna bari seuri marah mai. Usul abi teh mangrupi kahoyong, nyaeta abdi hoyong ngiring we ka lembur Cemai, lamun perlu mah bade ngilu ngurus etang-etang nebus we kalepatan abdi, margi tos ngarampas kabagjaan dina rumah tangga sareng Kang Rahmat. Kitu tah kahoyong abi mah Abah Dobling unggutan kituna bari nyarita deui. Oh nyari kitu mah hade atuh hade sapuk di Jang Rahmatnya kumaha Jang satuju mun anak Abah milu kalembur Nyi Mae kitu cenah kahayangna. Akang mah satuju wae karena naon nu dilisankeun ku Nyai ayeuna ngan akang teh kudu bisa ngajaga perasaan Nyi Mae meureun sabab bisi soak jeung kaget pangpangna mapan lantaran Nyi Mae teh teu apaleun akang nyandung. Nyai teu apaleun lain kitu Nyi Ecin Ki Umar. Rahmat terus ngareret ka Nyi Ecin jeung ka Ki Umar lir upama menta panimbangan. Abdi ngarti jeung narima kana niat hade Nyi Eti ngan lanceuk abdi teh memang teu apaleun Kang Rahmat tos nyandung.
nya kokituna mun nyaeti milu kalembur geus dipastikeun kumaha ancurna keh hate lanceuk abdi. Jadi wayahna we nya ceeti ulah waka nepungan lanceuk abdi bisi kumaha onam cek Nyi Ecin anu memang teu miharep aya kajadian nu tumiba kalanceukna engke ka hareupna. Nya Ki Umar oge mere tanggapan nu sarua teu satuju mun nyaeti kalemburna Nyi Mae mah sabab pasti hukula geus kabayang bakal kumaha engke balukarna nya nyeti mudah-mudahan mah bisa maklum atuh cek pupuhu lembur kituna. Nyati sorangan ge teu bisa maksa ari geus kitu mah sabab ku dirina geus bisa kapikir kumaha akibatna mun seug dirina milu ka lemburna Nyi Mae. Saenggeus urusan beres roes kalayan menang kaputusan nu pasti Rahmat rek tanggung jawab. Harita Ki Umar pupuhu lembur terus amitan mulang ka imahna lantaran geus cukup lila aya didinya malah mah Mang Sueb oge teu bisa aya didinya lila-lila cenah terus pamitan wae ngan dirina tawaleh sanup-sanup menta dihampura ka Rahmat lantaran rumasa geus teu bisa pageuh nyekel rusiahna. Sedengkeun Rahmat oge embung kapapanjangan jiga namah kokituna gancang manehna menta hampura ka Mang Sueb lantaran memang salah saenggeus sajena baralik di imah tinggal kari pribumi wungkul jeung Abah dobling katut Nyi Euis Nyi Ecin oge sedengkeul anu ngawal Bah dobling ngahaja sina baralik pangheulana ka imahna. Sedengkeun di luar kal langit geus mimiti rep-repan poek tandaning wanci beurang tereh diganti ku wanci peuting. Rahmat jeung Abah dobling kaget nalika Nyi Ecin jeung Nyi Euis nyebutkeun sanggeus di dinya teh sabenerna mah rek neruskeun aya sabab deui anu kudu direngsekeun tapi teu dijelaskeun naon perkarana sabab dianggapna rusiah. Tapi Abah dobling jeung pribumi kungsi nitah Nyi Euis jeung Nyi Ecin mondok di imah lantaran teu hade lumampah bari kapeutingan tapi geuning. Nyi Euis jeung Nyi Ecin memang hayang buru-buru nepi ka Gunung Gede. Kajeun peuting kapaksa manehna neruskeun deui lampahna diselang ku naek kendaraan mun pareng aya atawa naek keretek atawa mobil. Abah dobling jeung Rahmat teu bisa megatan ka Nyi Ecin kitu deui Nyi Euis nu memang arek indit neruskeun lampah bari duanana diteuteup. Bari duanana tetep tanda tanya. Nah erek terus ka mana Nyi Ecin sabenerna. Omat Kang Rahmatnya isukan teh kudu indit kalembur awas lamun henteu cek Nyi Ecin sakali deui mapagon samemeh indit
sabab bisi rahmat bohong. Nang Nyi Ecin tenang. Akang isukan pastiin dit moal nepi ka henteu. Rahmat ngayakinkeun cenah poe isuk arek indit ka lemburna Nyi Mae. Jeung kabeneran deui aya delman anu nganterkeun panumpang ka jarak nu rada jauh. Ngan wayahna ongkos rada mahal 100.000 duaan sedengkeun mun kana mobil 50.000 menang. Tur sanggeus mawa Nyi Ecin jeung Nyi Euis ngaliwatan sabaraha desa jeung lembur. Reg delman ngarandeg eureun dina hiji lembur patengahan nu arek ka Gunung Gede kitu terus waktosna seepnya. Aduh aya wae muhun bade ka Gunung Gede cenah seep waktosna insyaallah enjing bade diteraskeun nya. Mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.